Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها الآية والله أعلم بمراده.
nyeritakeun kaum 'Ad, kaum Tsamudnya, terus kadina kaum Saleh, Nabi Syuaib saja bana. Atan nakusu nyaritakeun ngisahkeun kami lagu Gusti Allah alaika ka anjeun wahai Muhammad min ambaiha ti pirang-pirang carita tentang eta lembur, carita tentang tangisi atau ahli eta lembur dicaritakeun dan walaqad ja'a jadi yakin geus teman-teman datang hum kaya ahli ruh naon rusul atau saharusul pirang-pirang rasulna eta ahli ruh bil bayyinati kalama pirang-pirang mukjizat ayat mukjizat atau dicaritakeun sahiji-sahiji itu sehingga Kanjeng Nabi apa langsung ti Gusti Allah kisah anu aslina kan loba kisah-kisah gitu. Bagus merupak di masyarakat tapi versi asli nama anu langsung dibejakeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi dina Quran. Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Syuaib, jeung sajabana teh aya di kitab-kitab memeh ya. Di kitab Taurat, di kitab Injil dicaritakeun. Ngan lamun dina kitab Taurat mah henteu nyaritakeun kisah Nabi Musa da zaman Kanjeng Nabi Musa intinya. Di kitab Injil teu nyaritakeun zaman Nabi Isa, anu teu nyaritakeun kisah tentang Nabi Isa da zaman Kanjeng Nabi Isa. Aya dina Quran mah kan kabeh. Kisah nabi-nabi nu teh anu dicaritakeun ku Gusti Allah ngan teu kabeh da Rasul dicaritakeun dina Quran oke ngan ayat 25 tapi lain hartina Rasul ngan 25 lain ya nu dicaritakeun ngaranna nu dicaritakeun kisahna teu kabeh dina 25 ya dan sebagian unggul da Rasul teh loba Rasul teh aya sekitaran dia sekitaran banyak kurang leuwihna golongan 314 sekitaran eta. Komo Nabi mah mungkin leuwih Nabi mah sekitaran 124.000 Nabi teh. Tabedana Rasul jeung Nabi dari Rasul leuwihna. Ari Rasul teh lalaki. Rasul awewe kadinya. Rasul teh lalaki anu dipilih ku Gusti Allah diutus ka umatna pikeun nyampekeun syariat, nyampekeun wahyu teunya. Jadi dipaparinan wahyu ku Gusti Allah tur diparentahkeun pikeun nyampekeun wahyu anu dititah disampaikeun teu kabeh deui. Dan teu kabeh wahyu eta dititah disampaikeun. Itu aya hal-hal tertentu anu beunang di saknon rek disampaikeun henteu kajeun aya bagian-bagian tertentu wahyu-wahyu tertentu anu ku Gusti Allah ulah dibedakeun itu khusus pengetahuan sendiri itu ta'ari Rasul mah aya parentah kitu aya nabi mah lalaki nya anu dipaparin wahyu ku Gusti Allah tapi teu aya parentah pikeun nyebarkeun nyampekeun syariat itu ke nabi mah paling ngagelarkeun unggul teu diparentah model ayana bahasa terjadi bahasa itu bahasa teh nu kabeh salah dunia bahasa naon bae bahasa naon bae eta teh kabeh oge asalna teh tauqifiyah teh langsung diurukan ku Gusti Allah sehingga teu pati-pati aya hiji bahasa
angin Allah mutus nabi mimitikna. Jadi tadi kita nyampe ke eta ngan nyebarkeun bahasa baik gitu nya. Henteu nyaieun saya. Eta mah nabi tugasna kitu. Kabeh rek bahasa naon bae itu nabi nu mimiti mawana. Itu nabi nu mimiti mawana. Rek bahasa Sunda, rek bahasa naon. Jadi lain menang karangan manusia bahasa lain itu. Tapi tauqifiyah dasarna asalna itu Allah mutus nabi. Ya, terus nyontohkeun ngomong ngan teu dititah nyebarkeun eta bahasa. Atuh eta rurutan. Itu nabi. Nabi mah ya 124.000 sekitaran eta wallahu alam pas nama sabaraha. Rasul ge sekitaran 313 wallahu alam ieu nama sabarangan sebagian dicaritakeun. Nu dicaritakeun ngaranna aya 25. Nu dikisahkeun caritakeun kisaran teu kabeh tidak 25 teh. Jeung eta teh kisah-kisah eta teh memang geus loba di masyarakat waktu harita. Itu ngan versi aslina nya nu aya dina Al-Qur'an. Dicaritakeun ku Gusti Allah teh. Rasul-rasul anu umat-umat putih heula dikutus rasul ku Gusti Allah ka eta umat. Itu diajak iman, dicarat tina maksiat, ngalawan bae teu percaya. Gitunya ditembongkeun mukjizat mun teu percaya keneh jurus terakhir teu percaya keneh dihancurkeun ku Gusti Allah. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl fama kanu maka terbukti ahli qaryah liyu'minu ariman ahli qaryah dina nalika datangna eta rasul bima kana perkara kadzabu anu ngabohongkeun di ahli qaryah kana eta perkara di bawah rasul dan qablu sampai datang rasul nya balistama wala kubri wala kamal be kalufur. Padahal mah di umat mukti heula itu kajadianana nya dari rasul teh eta carita teh kan berarti nu nyesa aya nu nyesa. Tadi nyesa eta teh cerita teh turun temurun. Terus tapak-tapakna aya, caritana aya. Ya, turun temurun caritana. Tapi anggapnya kadieunana teh. Kadieuna teh sabada jelema loba deui teh. Ih, nyadara kadeuge ka Gusti Allah teh. Nah, terus dia beda hebat gitu. Baheula teh tah ngalawan ka Gusti Allah kecil-kecil nya anggar bae. Istamal ala kufri kufur debat kadzalika yaqba'allahu ala qulubil kafirin. Hese aya secupat kufur berarti dituna intinya. Jadi di kunci hati ku Gusti Allah, disegel hati ku Gusti Allah sehingga teu bisa narima pitutur. Teu bisa nyai geus kufur banyak kufur bae. Katanya kufur bae kufur hese. Sabab naon hatena geus katutup ku kakufuran. Anggar bae istama ala kufri dibejakeun kumaha, ditembongkeun dieuna anggaranna teh tapak-tapakna bukti. Dan tapakna teh datang ka ieu teh araya keneh golongan tapak-tapak kaum Nabi Lut. Nukara itu teh. Da ayeuna teh kitu di jelema teh dibejakeun kisah Nabi Lut. Ieu tak anggaranna ngadalugin teh aya keneh bae eta teh nya. Jadi geus sieun jelema teh. Ya kitu tah aya geus di ieu teh anggar bae istamar ala kufri sabab geus di kunci hatena ku Gusti Allah. Hese asup itu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa ma wajadna jeung teu magihan kami ngalung Gusti Allah
di aksarihim kalau lobaanana manusia min ahdin tina nohonan janji tina nalika aya perjanjian baheula padahal mah kabeh oge manusia teh geus aya perjanjian baheulana teh kumaha alastu bi rabbikum qalu bala ditanya kabeh ku Gusti Allah teh ngaku teu mana ya bahwa kami teh pangeran aranjeun kabeh. Ya nyokan tenan, ya cek saya kitu. Ditanya teh, "Nya itu kumaha teh?" Baheulana teh baheula teh pada teu ingetnya. Baheula mende jelema di ieukeun ka alam dunya teh geus ditanya kabeh hiji-hiji itu. Ya bener ngaku kami teh pangeran maneh nya cenah kitu kudu kumaha cenah. ngaran teh seorang hamba ka pangerannya kudu ngabdi, kudu ngabakti. Aijron ke alam dunya ngalawan bade ngabdi. Entak mawa awama wajar nali aksarihim min ahdi. Lolobana jelema teh nu teu nohonan kana janji. Lolobana sok kumpulkeun salam dunya nu nohonan kakara nohonan kana Islam bae gitunya. Sok sananya dina KTP unggul Islam teh. Itu jadina status unggul. Eta orang Islam sa alam dunya sabaraha persen ti penduduk dunya pasti lo bakal teu Islam. Ya beta dengan saukur ngaranna unggul. Komo lamun nyaan ku disebut jalan Islam. Eta mawa wajarna dasar minah. Itu datang ka iraha bae oge sabab ceuk di Quran geus kieu teu nya moal leuwih loba jalma nu Islam batan anu teu Islam moal leuwih loba jalma nu bener batan jalma nu teu jadi loba nu teu bener bae balangor nya kasukuran balangor ya urang teh itu nu ngajina siga kieu papalamun ya urang teh siga kieu badigul bae teh wa wajadna aktsarahum lafasiqun wa wajadna mukhafatun wa wajadna jang teu manggihan jeung saestuna manggihan kami kitu nya nu agung di Gusti Allah aksarahum ka kaloban manusia eta lafasikuna kana yakin anu para lasek kabeh nya jelema kalau rupana pasek bae jelema kitu pasek nu imana oge nya anu Islamna oge lobana teh pasek geus kuat nu teu iman mah kitu tama geus golongan nu imanna oge teh pasek lobana bangsa urang pasek teh. Sadaqallahu